ngelonjorkeun atawa luncat ngelonjor. Jadi juwenang lisasi kadue wong sawiji opodak betul iso iri nolak saban-saban wong doi. Muslimin kang muslim wa kafirin lan kang kafir mukallafin kang balik berakal wa milih lan mukallaf. Alama sumin ingatase perkara kang den raksa minapsin bayaran saking awak-awakan au otorpin atawa tuntung anggahota kucukan teh maksudna anggahota otorpin au manfaatin atawa manfaat anggahota atau manfaat awak au bid'in atawa farji wa muqaddamati lan pira-pira kang ngadinginan ing bid'in katakbirin kaya nyium wa mu'anaqatin lan nangkep au malin atawa saking harta wa ilam yatamawal dan senajan orang narima jadi harta ieu mal alama munggo kaul iktado kang isna paterima upoit lakuhu mutlake kaul ulama kahabbati burin kaya siki sawiji beras au intisosin atawa hak tangtu kajilin mayitin kaya kulit bangke sawaun kana iku papada utawi ono yo jilgin mayitah iku lidapi dimilik kadue wong nolak au beli-belihi atawa kadue liyane dapi wadali kalan tawi itu lalu tawi dapun kulil hadis sahih kana hadis kang sahih anaman nyatane anaman satune uang kutila kang den bunuh ya siman guna damihi dalam sahandapeun getih eman maksudna ngaraksa getih eman dalam sahandapeun getih eman ada ngaraksa yang ngaraksa getih eman au malihi atau harta eman au ahlihi atau keluarga eman bahwa maka eman itu syahidun maut syahid kaya jamu maksudna syahid akhirat yang bisa dunia jihad saja dunia anak kaya jamu lan wajib minum saking hadis baik katu mastakmu balan tumatak lan masti atau misalnya masti minhu saking hadis dapat bahwa sahihun apa annalahu satunya wenang kada eman apa al-qatlu ngabunuh wal qitalu lan merang hayawama lan tegese barang yasri kang merambat ya ma ilaihi ma maring qatlu lan kita kal jarhi kaya naton jadi itu bab nolak pangdolimannya sial ini maksudnya sial adalah dolim nolonjorkeun luncat kana hak batur matak menang jelema nolak kasaban-saban jelema anu daroli soal dia jelema dolim nyarek muslim nu dolimna atawa
berakal atawa henteu mukalaf lamun nu diraksakna nu kahiji ukuran maksum eta nya aya kaidah maksum naon perkara nu maksum teh diraksa harta atawa diraksa getih dirinya dipetelakeun rek awak-awakan batur rek ngabunuh atawa rek ngaruksak anggahota atawa rek ngaruksak kamampaatan anggahota atawa rek ngaruksak kitil rek merkosa meureun nya eta meunang ditolak atawa nolak nyium atawa nolak nangkep ketika perang sedipodaran teh ituna sarua eta nolak harta sanajan eta harta teu jadi duit cetol atuh dibutlakeun ku ulama sanajan hiji siki bea atawa nolak katangtuan ini sosinya teh sapertikeun kulit bangke atawa tai doma di kaum batur tai doma sarua keneh eta nyakan aya hadisa we jalma anu dibunuh si jalma teh karna ngabela getihna ngabela hartana ngabela keluargana make teh si jalma maotna syahid eta haid akhirat maksudna teh sarua diadusan di kapanan disolatan diadusan jeung disolatan maksudna haid akhirat mata tumatak dinaya masti dinaya hadis dapat bahwa syahidun matak menang jelema anu nolakang doliman baik ku ngabunuh atawa ku merangan atawa ku natoni eta nya perkara sok merambat jadi ngabunuh jeung merangan bal yajibu baik wajib alaihi ngatase saho sareng ngatase uang ilam yahab lamna wadiya si wong ala nafsihi madarawati ngatase awake uang wadwihi atawa ngatawa padaku nolak anbiin saking ngaraksa itil arji atawa wa muqaddamatihi lan pira-pira kang adingana imbit mun nyata nyium atawa nangtut atawa cacapan min goiri aqribihi lan senajan saking lian pira-pira karabate uang senajan ngaraksa batu anu lain karabatna nya wanafsin ngan ngaraksa wanafsin lan wajibnya ngaraksa itu wanafsin lan awak-awakan kalau manglokatin lan senajan amat kang milik kosodaha kang lejak ing nafsun sapa kafirun wong kafir au bahimatun atawa kebo sapi au muslimun atawa wong Islam rumah punidam kang ora ana kasia-sia getih kang ora ana kasia-sia getih kanjani musonin kaya wong jinah muson watari fi sholati lan tukang ninggal salat waqati tarikin lan begal ing dalam dalan tahtamu kang wajib tahtimu kang wajib pokok luhu ngabunuhe janin muson di rumah kuning dan tentang orang yang raksa getih sia-sia wajib kudu nolak jangan raksa pardi atau ngaraksa awak disipai senajan amat diraksana lamun nu ngamaksudna anu rek dolina jalma kafir atawa kebo sapi atawa muslim anu teu maksum seperti tukang zina muson atau tukang sholat atau begal kaya rumah karam walis islamu pasrah lahum kadwe kabeh haram pasrah kamu diperkosa teh mah pasrah we haram teh hukumanna ka kafir atawa ka kebo sapi ka muslim tukang zina atawa tarikus sholat kain kosodaha maka lamun neja ing nafsin sapa muslim
pasrah lahu kadue muslim balusanu baik dan sunatakeun di istislam lil amri kana ana parentah di kalawan istislam. Jadi lamun ngaruksak mereka ngabunuh adalah muslim anu diraksa getihna maksudna mah muslim anu muhtaram anu maksum wajib kudu nolak mereka menang hukumanna malahan disunatkeun kudu pasrah kudu pasrah jadi padekan semuanya pasrah teh to kabeung kadeka tah mun ka muslim anu diraksa getihna munodolina adalah muslim anu maksum atau anu muhtaram karena aya parentah kita pasrah ka muslim muhtaram. Sunat kudu pasrah jadi lamun batur rek maehan urang mah kudu pasrah we mana nyanahkeun kok beureum teukeun dikorok-korokkeun eta sunat hukumanna wae teh ieu lain mung aya di podareuna tolol sia kudu pasrah eta sunatna mun batur aya rek maehan alhamdulillah aya rek maehan engko beureum ka kade dikeun kana bedogna sampai bedog nyamperkeun beung heula dikeun kunaon make sunat kudu pasrah karena diriwayatkeun dina hadis Kanjeng Rasul kun khairun nai adama kudu aya anjeun sapertikeun pangalus-alusna dua putra Adam nyata Qabil jeung Habil wa khairuhal maqtul aya pangalus-alusna teh adalah Habil nu dibunuh karena pasrah cek Habil beto lamun anjeun rek maehan kaula mangga nyangakeun kaula moal merangan moal kudu balik maehan moal kudu amak jeung moal kudu benduk atau sunat kudu pasrah teh. Ya kitu deui diriwayatkeun zaman para sahabat Sayyidina Utsman dibunuhna eta pasrahnya bari ngandika ka 400 abidna saha wae nu nyibatkeun sanjatana mangka merdeka kok paehan kaula saha wae abid kaula nu maehan ka kaula tok merdeka cek Sayyidina Utsman eta pasrah berat dibunuh teh wala yajibulan wajib apa adapu nolak an malin saking rusak harta la rauha kang ola ruha kang mana ruh iku maujud fihi ing dalam mal binafsihi kadue milik date uang wajib ngaraksa atau nolak harta mah dolim ku baturnya tapi hukumna menang wungkulnya jadi beda-beda ya permasalahan kayaknya. Jadi lah yang masalah menolak rusak anggota atau hukumna menang lamun nolak rusak nah harta eta ge hukumna menang tayarukan tapi milik sorangan dan milik batur maka aya wajib wajib mah adalah ketika nudolina jalma kafir atau kebosapi atau muslim anu teu dimuliakeun syara wayad lan becik nolak ya si uwong aso ila ing wong dolim al maksuma kang den raksa getihe del akhofa kelawan kang leuwih enteng fal akhofa maka kali-kali kang leuwih enteng yen amkana lamun kolangnya si wong kaharbin kaya mabur pajajrin mangka nyegah dikalangin kalawan kalah pasti dosatin mangka kalawan minta tulung au tahasunin atawa gawe benteng dihasonatin kalawan benteng
Padorbin mangka mukul dia di kalawan tangane wong. Pabi sawetin mangka mukul kalawan cambuk. Pabi aso mangka kalawan ikeut. Pakotin mangka motong, pakotlin mangka ngabunuh. Liana dalika kana satune mengkono-mengkono korbun iku juwija dan wenang kedhe korbun di darurati kana darurat. Wala darurata halana darurat iku mudin lil asqola kadwe lil asqoli kadwe kang leuwih berat. Ma'am imkanil afofi sata kongan kang leuwih hampang. Tanu jadi permasalahan kumaha tadi ge sunat jelema kudu pasrah lamun dolim adalah maksum. Jelema nu diraksa getihna muslim anu tara ninggalkeun salat anu lain dina muson. Nu dolimna nya. Kan tadi ge sunat kudu pasrah kumaha lamun hayang nolak meunang hukumanna nolakna kudu leuwih enteng heula. Nolakna kudu leuwih enteng heula. Mimiti mabur heula lamun teu bisa mabur mangka tolak ku omongan. Lah migawe kitu sia teh bisi doraka. Geus teu meunang keneh dicaram ku omongan meta tulung ka batur. Nu nulungan keneh nyieun benteng. Teu kacegah keneh dolimna teungel ku leungeunna. Teu kacegah keneh dolimna teungel ku cambuk. Teu eureun keneh teungel ku itu. Teu eureun keneh teungel ku bedog dipotong pokona. Teu eureun keneh podaran we lah. Kata jelema dolim teh. Eta mahan kitu teu kunaon teu dikisos padahal mah asumna dibunuhna anna dalika kana kitu eta mah dimeunangkeun kana darurat. Ngan kitu sote meunang sote wala darurat alil aspal. Teu aya darurat lamun dipigawe leuwih berat eta ngabunuh, lamun kawasa kan leuwih enteng. Kawasa nyegah kudu leuwih enteng. Eta dina bab sial eta. Pamata kholapa mangka mangka kapan yulayaan. Maka kapan-kapan yulayaan si wong wa adalah lan ngalih ya si wong ila rutbatin maling martabat sawiji. Ma'a imkani ngal iktifai sata kau ngalap cukup biduniha kalawan sahandapeun rutbah. Dunina mangdomana maka ketempuannya si wong bil kau di kalawan kisos magoi dihilaliane kau. Pati kaparot jeung liat naam dieu kafir. Ngan lamun kongan kana martabat anu hanap tuluy pinah kana martabat anu luhur sareng ieu. Padahal bisa keneh dicarang ku diteungel. Kuleungeun nepi ka pingsan. Deureuk kelakah dipodaran ku bedog. Kapan-kapan bisa keneh sapertikeun kitu. Mangka katempuhan eta jalma nu nolak kana dolim kudu dikisos. Eta lamun teu paeh teh mah kongang keneh diteungel nepi ka eureun dolimna, deureuk kelakah dikadek leungeunna. Katempuhan eta ku dia atrof teh atau kesibah. Lawil tahaman lamun perang rukat asal mana tahama teh antau kulit maksudna perang rukat rukat apa kita lu perang. Baina humain dalam antara uang lan so ieu. Wastadaran banget apa amru perkara. Anu dobi saking bisa dipelanggaran. Sakoto mangka buburo pomuro aku tartibi ngerasa tartib. Ngan aya kaidan cenanya. Ngerasa tartib teh lamun teu perang ruket. Aing geus batul macem-macem bedog mah wa geus ditempelkeun kana beuheung eta. Eta geus perang ruket geus buah beurut geus sakali teungel sakali dibalangkeun. Eta geus gugur ngaraksa tartibna meunang nolak kunaon we nu aya we batu nu aya babukeun. Bedog nu aya kadekeun nolak dolim. Sagugur eta nya. Wa mahaluri ayat tartib gelang teh panggonan ngaraksa tartib ayeuna kalawan mali. Kalawan mani kegoedel pahi sating dalam lian kang ala
ing dalam lian jina, ing dalam nolak lian jina kahisah. Nolak lian jina palau ra'ahu mangkalamun ningali si wong ing soil kod aulaja ing teman-teman manjingkeun dia soil manjingkeun hasapa di ajnabiyatin ing dalam wadon sejen palahu mangkawenang kadue wong apa ayam da'ahu yen tangawitan ya si wong ing soil dua kotli kalawan dibunuh. Wa inda fa'alan sanajan katolak ya soil bidunihi kalawan sahadapeun kotlu. Kumaha menolak jina. Nolak jina teh maksudna geus bukti diasupkeun hasapahna kana parji. Aya jelema urang teh sakalian ngintip, bae da sakalian ngintip. Atawa keur liwat katingali. Wah eta mah meunang dikadek oge langsung nepi ka dibunuh, sanajan bisa katolak sadapun dibunuh. Li'annahu karena satune aulaja li'annahu karena satune soil dikulilah dotin ilam saban-saban nalika iku mau muakiun kang jima kang ngajima layu stadroko kang orang bisa den temu nolak ana ati kalawan santai walau kang wis ngandikain kau sapa mawiyyu imam mawiyyu wa ruyani ulan imam ruyani wa sayhu zakaria lan zakaria al-ansori kala ngandika sapa sayhuna ibnu hajar walan kaya kawal iku dohirun kang dohir tu musoni ing dalam mujinah muson eta kawal teh sohean lamun ujinahna jinah muson geus pernah kawin ujinahna geus ngalaman kawin eta meunang dibunuh sapertikeun kitu oge sanajan kamari batinna eta teu dosa di hukum akhirat tapi dohir nama hukum dunia mah kudu dikisos eta kada kudu tumetep heula ka opat kasaksian nya opat saksi netepkeun dina tapi katingali kumanehanana masukkeun Ujinah muson amma gue ruwana penuh tawilian muson bal mutajihu mangka utawi kau kang unggul pana usna kalapan kulayan juju wana pokok luhu ngabunuh he soil dilain ada angin lamun nekani dilain ada angin lamun nekani apa adaku nolak digoirihi kalawan lian kotlu ilamu di zamanin maring liwat zaman wa halil tawiya soili kumutalab bisun kang kumandang kene bil fahisati kalawan jina yang harus dia kaum dalam yakun lantat kala orang ono apa adaku nolak bil akopi kalawan kang lebih enteng kalam jadid kaya yen talan nemu ya silokil lanahwa saipin ani usau pamanik pedang kaya ribu mangka ngade kedasi umbi kalawan saya contoh ialah mun kawasan laku lebih enteng langsung kudu berat seperti itu mamihanon kecuali pedang tak eta mah menang di kadeket eta pedang pikeun nolak amma idakana anak pon tatkala ona sapa asailu wong dolim iku bayo masumin kang laden raksa getihe walahu mangka wenang kada wong papat luhu ngabunuhe soil bila dakin kalawan nolak bil akopi kalawan kang leuwih enteng di adami hormati kana orang ano dimulyaakeun ye soil
dolimna kafir atau bahima atau muslim anu goer muhtarom pokona teu maksum kabeh eta mah meunang dibunuh oge teu ditingali kana leuwih enteng kana leuwih berat nah heula nya nolak cara nolakna karena teu aya kahormatan jang goer maksum pamun utawi kelaik ikut cabang kana dia jiwa wajib pada pun nolak an munkarin saking pamungkaran. Jadi ada matalakeun hukum wajib nolak pamungkaran. Kasurbin kaya minum arak wa kasurbin muskirin kaya minum kang ngamabokeun. Wa dorbi alati lahwin lan mukul alat malahi. Wa qatli hayawanin lan ngabunuh hayawan walau lil qatil lan sanajan dimilik kade wong ngabunuh. Jadi itu wajib kudu ingkar karena pamungkaran jadi lamun teu ingkar cuek-cuek saja bisa termasuk dosa eta ningali pamungkaran lah eta teu maena ieu eta geus dosa eta jangan ngomongkeun kitu bae urang ieu eta wajib lamun ningali pamungkaran kudu ditampi kudu diingkaran kudu ditolak supaya eureun ditolak ku leungeun mata kal yugo jeung bijadihi oge tolak heula ku leungeun lamun teu kawasa ku leungeun kulisan teu kawasa kulisan ku hate adi kudu ingkaran jadi dicontohkeun lamun aya jelema minum arak atawa mukul alat malahi alat heureuyan seperti gitar atawa suling nu karitunya atawa ngabunuh hayawan tanpa dipencit sanajan dimilik ku jelema nu ngabunuhna maka wajib kudu ditolak. Wajaban wajib opo hitan ungun hitan lemat ati kadua wedon warajuli lan kadua lanang sulam yuladain kan sakira-kira alana den lahirkeun ieu mar'ah rajul mahtunina mahtunaini hale kang wis den hitan dor Liqouli ta'ala karena anak pangandika Allah ta'ala anit tabi amillata Ibrahim an satna kalakuan iku ittabi kudu anut sira Muhammad millata Ibrahim ing agama Nabi Ibrahim wa min halan iku satengah saking milah Ibrahim alkitan utawi hitan tanah gawe hitan ya Ibrahim wa ta Ibrahim iku ibnu samanina umur anak umur 80 apane sanatan tahun wakilalan dan ucapakeun wajibun utawi hitan iku wajib binat ala rijali ngatoskeun pelana wa sunnatun lan sunat linisai kadue pil-pil wedon wa nukilalan dan tukil kaul an aksarul ulama'i saking leuwih akeh-akeh ulama itu sakalian matelakeun hitam kunaon make matelakeun hitam karena matelakeun kunaon da bab dimanya katempuhan jelema nu ngahitan ya namun teu aya izin ti pengurusna ti walina atawa lamun gagabah dina ngahitanna matak wajib hukum nahitan kawe jeung lalaki nya kitu di bencong muskil kumaha bencong kumaha lamun awewe jeung lalaki wajib dihitan kumaha lamun bencong Pak bencong muskil anu boga dua parabot ya parabot lalaki boga eut parabot awewe ge boga eut bencong muskil disebutna eta mah teu meunang deui hitam bingung nu mana nu rek dihitan euy tumbas euy ieu mah kan ieu teh cek madhab Imam Abu Hanifah
hitan teh hukumna sunat nya. Wajib sote cek madhab Imam Syafi'i. Jadi cek madhab Imam Abu Hanifah mah sunat eta teh hitan teh. Aya kaidah eta lamun budak dilahirkeunana can dihitan, geus dihitan di jero rahimna beureum. Lamun geus dihitan di jero rahimna eta mah teu kudu dihitan deui geus eueuh heleman wae. Lamun awewe geus eueuh kukunciran. Kukuncir ulah bahasana. Naon nya kitu ngaran. Gitu disebut bahasana. Karena ayah Nabi anu dihitan, nu geus dihitan nya pas begitu geus lahir geus dihitan. Seperti Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Nuh, Nabi Syuaib, Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, Nabi Handolah, Nabi Yahya, Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad SAW. Ayo teu wajib dihitan karena geus dihitan di dituna. Dalilna eta di Al-Qur'an. Karena hitan termasuk agama Nabi Ibrahim, Nabi kali carioskeun Nabi Ibrahim tadi hitanan dina umur 80 tahun budak keneh. Jangan baheula mah budak umur 80 tahun teh Pak. Umur 80 tahun disebutna ibnu keneh budak keneh. Cara budak santri deui. Geus kalolot oge budak we. Dak, budak we di bawah teh. Maka pantes we masih kena sagala dicawang. Kita mung geus sakal dina umur 120 tahun Nabi Ibrahim tadi hitanat teh. Umur 120 tahun. Karena diangkat jadi nabi Nabi Ibrahim itu umurna 40 tahun. Padahal sarua bisa dikumpulkan. Kalau sahihna Nabi Ibrahim itu dihitanna budak umur 120 tahun. Kodum alat tukang kayu kampak bon. Kalau di tanah kodum yang ngebahas akun kodum. Jadi ya teh wajibna dihitan teh cek sakawal beunang teh ngomong punya wajib hitan jang lalaki jang awewe mah sunat teh kumanana cek sakawal man kaulna doib. Jadi kaul mutamad madhab Imam Syafi'i wajib jang lalaki jeung awewe hitan teh dibudugin kalawan sababale. Jadi wajib nama lamun geus bale ari can bale mah eta sunat keneh kuwalina dihitan. Terus bagus barale dalam mana akhirnya gue akal. Jadi terus balik gue di hitam. Jadilah taklifah karena orang nana balik berakal itu maujud qoblahu ma'in dalam sadulunge. Qoblahu ma'in dalam sadulunge. Bulu bulan aklin. Kaya jibu mangka wajib hitam pada humai dalam sausane bulu bulan akhir pauron hale buru-buru. Jadi lamun budak geus bale wajib hitam buru-buru kitu bahasa urang mah. Lamun dileng-lengkeun doraka. Sanajan sah salatna bisa ngaraksakan helemna. Bahasa lan ngabahas sapa Zarkasiyu Imam Zarkasiyu wujubahu ing wajib hitan ala waliyin mumayyizin ing atase wali bocah kang mustamid wa fihi lan iku tetep ing dalam kaul nadorun utawi pikiran. Jadi wajib hitan teh lain ka wali budaknya mimitinya teh ka budak nahlan geus bale. Terus kanu nyahon can dihitan, pokok pertama adalah keluargana bapana heula. Ngan
bahwa bapakna budak lamun budak geus tami diwajib kudu ngahitaneun budakna eta kaol pikiranna. Kunaon? Karena butuh pikeun sahana salat. Cek bahasan Imam Jarkasi padahal ngan disebutkeun kaul pikiranna teh karena henteu kaperdi bocah titah ngumahanapeun kudu jeung bisa wae lamun bisi ngaraksa makolotna kana helm budaknya pas waktu misangna eta. Wal wajibu makatil kang wajib pihitan rajuli ing dalam hitan wong lanang iku qat nugel helm yugati kang nutupan ieu emah sapatahu ing hulune rajul katatan kasipa malah yen takabuka ya hasapa kulluha tegese sakabeh hasapa anu wajib dileungitkeun di lalaki teu dikeureuh teh nyaeta helm anu nutupan kana sakabeh helm anu nutupan kana hulu dakar eta nya. Jadi mun sapotong kudu dikeureuh deui berarti. Kumaha eta beres sapotong kieu ngeureut teh. Maka kudu dibedol heula dipedol. Helmna teh wae. Keureuh teke tenepi kene dipedol deui wae. Jadi kudu kabeh leungit anu nutupan hulu eta hulu eta. Hulu dakar eta. Wal mar'ati lan ing dalam wadon iku qatu jujin nugel sajud. Yaqau kang tiba alaihi ing atase juj apa ismu ngaran. Minallah matil maujudati saking daging kang ana di alal parji ing dalam dukur parji tau kosak batil bauli ing dalam sadukure yang ki tusabihu kang nyarupaan ialah ma urep padai ki ing jawer hayam watu samalan den aranan ialah ma al bidro ing itil urat sensitif eta. Urat sensitifna wa urat badan eta. Mata ku dokter aya nu ngomongkeun ulah dikeureuh di awewe. Karena lamun dikeureuh eta bijil darah nya. Lamun teu bisa nutupna karena aya urat eta teh urat gede eta. Padahal eta wajib hukumanna kudu dikeureuh eta jawer anu aya luhureun liang ki awewe. Aya jaweran bae teh. Matak bisa kompor moke. Ieu teh malahan motongna kudu saeutik nya matak aya bahasa judin ge sajud tong loba teuing motong dibiakeun kabeh nya. Kunaon make tong dibeakeun kabeh motongna jawerna nepi ka leungit pisan engke moal aya kahayang kasalakina moal hayang kalalaki teh. Karena aya hadis Kanjeng Rasul, cek Kanjeng Rasul asmi la tanhati fa innahu laqdalil mar'ati wa habul bali. Kudu ngaluhurkeun anjeun hei mabeurang, muridna mabeurang. La tanhaki ulah ngabeakeun teuing anjeun. Dina ngeureut jawer karena eta jawer teh adalah bagian awewe nyata-nyata jang awewe maksudna malah do teh bagian awewe pikeun loba manina jeung getihna supaya loba nafsuna ieu wahabul ba'li jeung sok dipikareuseup ku salakina.
Jadi ulah hanap teuing kudu sedang kudu sedang lamun luhur teuing ke nafsuna badag teuing ai hanap teuing ke nafsuan ningali salaki eta nanti katibang ngalerek teh hungkul bari magali geus teh komo bari salaki ngaletoy mah kira aku kudu dicek heula mereka winter ukur kekuatan kira-kira kanu gede nafsuna atau kanu lemah nafsuna eta ukuran teh wala qala lanu kieu safal ad-dabili imam ad-dabili anu imam minukil saking imam harmain walau kana lamun ono ya si mahtun wong kandeng hitam mahtunnya iku doi pal kholqati lemah kadadiane besu laukotina kalawan sakira-kira lamun dan hitam ieu mahtun hipa mangka den pikawadi alaihi manurut ingatase mahtun lam yuhtan maka orangna den hitam ieu mahtun illa ayyagliba amin yanta atau waktu makamaring illa di mana illa waktu makamaring yanta ngawindi illa yugulaba illa ayugulaba maka dari tadi yang dilindih iya mahkun ada ayugulaba aladoni yang ingat sesangkan opo salamatuhu selamatnya mahkun sekimam harmayan lamun budak dihitan kira-kira lemah kene kadadianana bisa madorot bisa bahaya lamun dihitan maka ulah waka dihitan ketika ngalindi bakal salaman kata budak coba hitan lamun kata geus kuat wayunda bulan dan sunatakeun apa ta'jiluhu agi-agi hitan sabi ayyamil wiladati dalam poe katujuh saking dina lahiran jadi baik karena anak hadis karena anak anu tingkang Nabi sunat nama kegancangan ngalaksanakeun hitan teh 7 poe dina lahiran ngan maksudna di dieu di sarah kita di anak mah adalah poe ka-8 beda jeung akekah mun akekah nama sunat poe ka-7 teh asli ai hitan mah poe ka-7 teh maksudna poe ka-8 makruh ngahitan samanya poe ka-8 pain akhara pain ukhira mangka lamun den akhirakeun apa anu hitam papil arba'ina mangka sunat ing dalam 40 poe saking lahiran lamun diakhirkeun sunatna 40 poe ti lahiran wa illa lamun ora nono arba'ina papisana bisa biati mangka ing dalam tahun 7 maka sunat ing dalam tahun umur 7 tahun maksudnya di anak karena satune sana bisabiah itu waktu amrihi waktu marentaya sobi bisolati kalawan sholat apa sunatan dilaksanakeun hitan waman lantu sapoiku mata maut ya si eman dikueri hitanin karena den hitan lam yurtan maka den hitanan ya si eman tul asohi mungkol kang leuwih sore namun jelema maut can dihitan ulah dihitanan geus modalnya kunaon make ulah dihitanan eta kana ngaruksa kana kahormatan mayit ngaleungkeun kana anggotaan ngaruksa kahormatan mayit eta ulah dihitanan tetap dibahas dina bab nyolatan mayit kumaha ngadusanana kumaha nyolatanana komo lamun eta mun leureum kene bisa dibelel-belel eta helmna kumaha lamun geus rapet eta cek Imam Ibnu Hajar lamun geus rapet teu meunang dibelah teu meunang eta ngaruksa kahormatan mayit maka teu diadusan lamun teu diadusan teu disolatan geus eta mah buntal kubur tapi cek Imam Romli mah tayamuman
awak nama anggap diadusan kene kabeh matak aya jadi ari awak nama kabeh diadusan tuluy helmna eta biasa we tayamum gaganti ngawasu hulu anu aya hanapeun helm anu rapat katanya. Jadi tong salah bahasa jadi lain ditayamuman hungkul. Jadi maksudna nayamuman teh nayamum anu disebutkeun gaganti ngawasu hulu anu aya dina hanapeun helm. Cara jeung eta teh dina bab jelema anu aya getihan dina anggota wudu. Wudu namaan urang we sarua kene lamun diperban nepi ka asup cai ka jero mangkat tayamuman gaganti ngawasu anggota nu gering nu elat sarua teh. Jadi teu cukup ku tayamum hungkul. Eta cek Imam Romli dina bab mayit dina bab jenazah. Jeung lamun kitu deui lamun diadusan tuluy ditayamuman gaganti hulu anu hanapeun kuluk mangka salatan sarua berarti normal cara biasa kan takol Imam Romli. Wayusan ulan gendo sunatakeun qoidah rumitan edakari ngadohirakeun hitan lanang disunatkeun lamun keur ngahitanan lalaki mah kudu katingali kurageman kudu dimarhabakeun wah kumaha lamun anu geus balik geus baokan mah marhabakeun geus sarua geus sarua lalaki keneh eta edas we eta geus bala dimarhabakeun da lalaki saruanya ngan ulah teh di deuleu wah kecuali ku jelema nu ngahitanan kudu rame ngahitankeunana dimarhabakeun. Wa ifa hitan unsa lan nyamarakeun hitan wadon. Ngan lamun hitan awewe mah kudu susulumputan. Cilaka teu diramekeun dimarhabakeun mah. Jadi lain loba ningali macam berjanji kana teh. Aya loba ningalian eta tukang hitan kana teu wakil, wah edan kitu. Tapi sunatkeun kudu susulumputan lamun hitan awewe. Tapi ari walimah nama sunat barang lagi sarua. Sanajan sarua sunat kudu walimah hitan. Ari walimah nama sunat kene. Jadi dina pelaksanaan hitan ieu nya. Lamun lalaki mah kudu diramekeun. Lamun awe mah kudu susulumputan ngan dina walimah hitan nama sarua sunat hukumanna. Melaksanakeun walimah hitan. Wa amma munatul hitan lan apa utawi biaya hitan iku pimalil mahtunin dalam mata wong kang den hitan. Jadi lain ku bapana tan budak bogoleun duit ku harta budak. Walau bera mukalafin lan sanajan mahtun kang orang no mukalaf balik berakal. Sanajan jelema nu hitan can baregis, can berakal, berarti geus gede masih kene gelo kene. Oh gelo we. Cuma alaman mata kari-kari ingatase wong tau jamu kang wajib iman apa patuh ngan apakah ane mahtun ka bapakna lamun budakna teu bogoh duit. Wa yajib lan wajib aidon kalawan maning apa patuh suratil mauludi nuge ari tali ari bocah kang den lahirkeun. Bujal asal mana suatu bujal. Padahal yang maksudnya teh wasimah nya tali ari. Nya perbahujana. Ba'da wiladati dalam selesai lahirane maulud. Ba'da nahwi rabbtiha dalam sausene saumpamane naliyane surat ditawakupi imsaki ta'ami karena butuh nahan tangan alaihi ingatasi rabbi. Jadi ujung-ujung dikeureut ditalian heula nya. Kowe geus sadagaring mata kas aya bahasa mabeurang mah sok engke wae sih coplok sorangan talian heula dengan itu benang. Jadi coplok sorangan. Lamun teu coplok sunat eta mun dikeureut. Namun kira-kira kadaharan geus ngalir kana surah, kana
Waharumalan haram apa taskibu anpin ngaliangan irung. Maksud nama ini ya ternyata irung bisa liangan ya. Ngomolongan irung. Ada irung bisa liangan Pak. Maksudnya ini irung itu mutlakon hale mutlak bocah arek kuno gede, arek awewe arek lalaki haram hukumanana irung di sini. Tapi ayat cek sakawal mengandikakeun saeutik ulama lamun maksud papahes dan awewe dimeunangkeun cenah aya nya ulama ngomongkeun kitu. Dina kitab anak-anak dina sarah kapulungina. Aya saeutik ulama nu nyarioskeun lamun awewe supaya dipikaresep ku salakina emeh aya nafsuan salakina wa. Arek ditini kirung teh supaya leuwih resepeun salakina. Aya nu ngameunangkeun eta nya. Ditini kirungna di Indiaan geuningan ketika gede kirungna geuningan antina itu kaluhur geuningan pas kebo menang eta wa uduni sabin lan kuping bocah lanang qatan kalawan pasti. Nah kitu deui ninik budak lalaki, bocah lalaki, eta haram hukumanana. Budak, komo nu gede mah, misalkan budak ya mah geus haram diantina. Budak lalaki. Komo nu geus jarang berau malalakina diantina. Wasabiyatin lan bocah wadan alal aujahi munggul kang leuwih unggul. Malahan cekol unggul mah budak awewe oge leutik kene sobiah disebut. Cekal unggul mah haram kudu ditinik wae. Jadi ai bocah lalaki mah pasti haramna ditinik teh ceulinya. Ari budak awewe mah diparebutkeun cekal dhaif mah meunang ninik budak awewe tapi cekal unggul mah teu meunang. Ditalikil halki cikeun ngagantungkeun anting buleun. Kunaon elat haramna karena nyiksa nya nyeri katanya. Udah nyerieun atuh ditojos jarum ceuli. Aya kayeuna mah karena nyiksa katanya. Kama kaya munggo kausara kang musnatalakan bingkalan masuk wal Ghazali Imam Ghazali wa ghairuhu ladian Ghazali. Ya tahu karena satu taskib iku ilamun milaraan nyeri. Lam tada'u kang orang narik ilaihi maring taskib apa hajatun pangabutuh milaraan pangabutuh nanaon teu narik hajatna naon wajah ulan ngawenakeun ing taskib sok wajar kasih Imam Jarkasi wastadalan gawe dalil Imam Jarkasi bima kalawan kaul fi hadisi Ummi Jar'in dalam hadis Ummu Jar'in fi sahih dalam hadis sahih. Tapi anu dimenangkeun cenanya cek Imam Jarkasi mah meunang ini kuping bocah lalaki atawa awewe cek Imam Romli sarua kitu. Sanajan bocah lalaki gitu nya kaidah. Sanajan bocah lalaki meunang dipilih. Bari nyopat dalilna tina hadis riwayat sahih Ummu Jar'in. Cek Ummu Jar'in teh ya Aisyatu kuntu laki ka Abi Jar'in. Hai Aisyah aya kaula pikeun anjeun eta ka Abi Jar'in kaya Abi Jar'in nu antingan di Ummi Jar'in nu dimiliki Ummu Jar'in. Nyata dina kisahna teh diuk 11 awewe nu silih janji kabeh moal nyumputkeun kabar salakina. Ngan kabeh ngagorengkeun salakina kecuali Ummu Jar'in anu antingan. Aya 11 awewe janji aing mah keong geus kawin euy. Ayeuna kene urang ngeureun urang bejakeun we kagorengan salaki teh anu letoy anu lemah gitu. Dina meutingan teh urang bejakeun we. Urang bejakeun sakade kumaha we bobogaanana. Kuateun sabaraha aja meutinganana euy. We eta janji arereda ada 11 awewe hari ini. Zaman Kanjeng Rasul. Der teh kararawin, der kabeh dibejakeun.
cilaka kawin kawin gitu mah euy. Aya peuting teh dibukakeun anu laletoy anu lemah teh anu budug anu belang. Teh akeun kalangan anu kalangan handeuh ge kan. Lu dibejakeun we kabeh ya Allah ya Rabbi. Tapi kecuali hijinya teh umujar nu antingan ieu bagir ya. Nu antingan katanya aya hiji. Wapi patawi qadihoni lan den tutur ing dalam pira-pira fatwa qadihon Syekh qadihon minal Hanafiyati saking bangsa madhab Imam Hanafi anaun sakneka kalikula bahasa anu bahaya bihi kalawan tasdid ya nahu karena satune Hanafiyah itu kanu ono ya Hanafiyah iku yang aluna humidamal ya Hanafiyah ing taskid bil jahiliyati ing dalam ya nahu kana satune kaum bukan orang ya kaum kuyak alunahum idamu ya kaum ing taskid bil jahiliyati dalam zaman jahiliyah falam yunkir maka la ingkar alaihim atas kaum sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cek madhab Imam Hanafi nya anu dimenangkeun minik ceuli jeung karena eta adat zaman kafir jahiliyah tapi teu diingkaran ku Kanjeng Rasul. Wa fi riayati lan ditutur ing dalam kitab riayah bil Hanabilati karangan kawe bangsa madhab Imam Ahmad bin Hambal. Kadua karangan madhab Hanbali atau penyakit ya jujunan kisobiyati menang tasqif kisobiyati ing dalam bocah wadon libur di zinati karena maksud mapahesan karena maksud gawe papahes di gendingan dibenangkan jang budak ayo kerahulan dan makruhkan ia taskif isobi ing dalam bocah lanang kita wis dia kau wa muqtada kalam misaihi dalam kali penerapan kalam Syekhuna Ibnu Hajar di Sahih Minhaj dalam kitab Syarah Minhaj Jawa jahu ing wenang taskif isobiyati ing dalam bocah wadon isobiyah ana wenang karo bocah lanang lima karena barang uripa kang mustad adat ya emak anahu satune emai kuzinatun matlubatun papahes kang den senja dihakihina ing dalam hake sobiyah kodiman ing dalam zaman baheula wa hadisan ing dalam zaman anyar ikul lima halin yang saban-saban panggonan waqad jawa jalan teman-teman wenang apa Allah ibu hurian main BP itu lah itu masalah gambarnya main BP lain itu telah gunakan wesobinya bima kalawan barang pikan itu tetap ing dalam masyuratul utawi gamar lil maslahati kan we kamaslahatan pakada mangkale kaya kitu hada utawi kelai kita sikit ing kalawan maning. Jadi cek Ibnu Hajar dicarioskeun meunang awe main BP main sesemahan bobonekaan boneka atawa gambar panggambar teu meunang komo gambar sampurna karena sieun malaikat rahmat anu moal asup malaikat rahmat teh kahiji aya gambar kan aya anjing kumaha jang budak ya dimeunangkeun wae main sesemahan main sesem jang budak awewe jang budak lalaki mah teu meunang jang naon main sesem budak lalaki mah kudu mobil kudu kapal gitu tah naon we sinso budak lalaki era atuh budak lalaki ngome gambar mah waduh jadi banci meureun ka ituna dan budak awewe dimeunangkeun ngome gambar teh nya kunaon eta karena diajar kan aya maslahatan pikeun diajar ngurus rancak budak awewe
budak ngompol pempesan diajar mulus ya tadi. Nya kitu deui dina masalah. Karena ya aya diriwayatkeun nya zaman Sayyidatuna Aisyah ya. Kanjeng Rasul teh disarang ngome bobonekaan jeung ngome gamar gitu. Pan si Aisyah teh keur kawin ka Kanjeng Rasul teh budak keneh bocah keneh. Matak masih keneh ngome gamar we nya kitu. Teu disarang Kanjeng Rasul teh diingkaran. Kitu sate jang budak awewe nu leutik keneh nya. Aya budak lalaki mah kudu dicara main gamar jangan naon main gamar. Tuh omesin so motor di mobil omena. Bawa ke kebon, sinang busur suluh wah. Udah budak lalaki mah kitu pagaweane masih nari itu. Padi ajar ngurus eta, ngurus rumah tangga. Can kana naon teh budak aing geus ribut ayeuna keneh. Wata di bulan utawi nyiksa bocah Pimisri hadihil jinati ing dalam misil ikilah iki gawe pepahes ada iati kang narik pirobat ke ajwaji kadoe temen piro-piro salaki ilaihinna maring sobia iku sahun kang gampang mutamilun kang bisa jadi wa mutaparunan dan hampura Itil kalau maslahati kali kono-kono kamaslahatan. Kata amal maka kudu mikir sira dari kain kono-kono kaon. Fainahu mangka satuna qaulikum muhimun. Masalah kang gati, kang penting. Nyiksa, termasuk nyiksa jeung milarakan minik. Ngan ketika narik-narik ke maslahatan lebih gede maslahatna tibatan madorotna mata kudu ngaji usul ogenya wasar mabniun ala jalbil masolih wa daril mafasid kudu diukur ke maslahatan jeung ke madorotan lamun lebih gede ke maslahatanana heug dipilih oge kira-kira lamun lebih gede madorotna ulah tinggalkeun tinikna kaya perkara penting eta kudu pikiran ukuran maslahat jeung madorotna. Balik nama kana ukuran eta, ai madorotna milarakan, ai maslahatna narik-narik kana resepna salaki. Engke dalam geus kawin. Resepkeun lalaki teh kawin antingan kan. Da resepkeun lalaki kalau laki antingan mah sapaol ningali. Tapi matun utawi kelaike ku sasampurnaan sawit. Mana tawe wong iku kana ono ya si man iku ma'ada batin sarta hayawan. Maka nama ada batin. Kaman kana ma'ada batin nanti supaya iku kana ono si man iku ma'ada batin sarta hayawan. Dan manu maka ketempuannya si man ma'ing barang katelapat kang ngaruksak dabah iman lailan ing dalam siang wa naharon ing dalam ieu teh masalah boga hayawan boga doma atawa hayam lamun ngaruksak eta doma jeung hayam bari teu dikanangan bari dilepaskeun kana buruan batu ngaruksak kana pokolakan batur mangka katempuhan arek ruksak ku tali ruksak kamanfaatan teras mangka katempuhan eta jelema nu boga eta hayawan katempuhan eta nya matak nepi ka dipanyangkeun ieu permasalahan teh nya kumaha lamun nu sata eta hayawan teh aya 3 jelema contohna di dieu kuda aya nu numpak aya nu ngagiring aya nu nungtun tiluan kudu di rumah pakai rencana kuda nu hiji numpak nu hiji ngagiring ngagebah di tukang
ngawal nu hiji nungtun dihareup. Mangka nu kadiman teh adalah jelema nu numpak hungkul. Nu katempuhan teh monggo kaos sahe sanajan buta jelema nu numpak. Ngan boga ayeun sin alisi bromalisi lamun nyekel kadali. Lamun nyekel kadali jelema nu numpakna. Lamun teu nyekel kadali kan nungtun berarti kudu nungtun nyekel kadali. Monggo sakaolo di diman teh adalah kudu dibagi tiluan eta katempuhan kabeh nu numpak nu ngagiring jeung nu nungtun. Lamun teu nyekel kadali mangka diman teh kan nyekel kadali nya. Ceuk alisi bromalisi. Lamun sarta hayawan aya dua jelema, duaan, nu hiji nu ngagiring nu hiji nu nungtun, maka nu kadiman teh saparos sewa katempuhanana ngagantian barang nu diruksakna. Lamun jalma numpak aya duaan mangka diman kanu dihareup katempuhanana. Lamun numpak motor beledag nabrak motorna. Duaan nu numpakna nu katempuhan teh jelema nu mawa euy. Teu katempuhan jelema nu numpak di tukang mah. Tapi cek sakaol mah duanana kudu katempuhan eta kudu ngagantian dan numpak duanana cek sakaol. Lamun dihareup lain budak atawa lain jalma nu teu bisa gerak. Berarti lamun dihareup teh lain budak atawa lain jalma nu teu bisa gerak kan ngaranna. Katempuhan teh berarti duaan keneh sarua. Tapi lamun dihareup kana budak maka diman kana di tukang. Dihareup kana budak maka katempuhan nu tukang. Lamun jalma numpak aya tiluan, kudu baloba teh numpak tiluannya. Mangka kadiman teh kana numpak dina tengah-tengah. Jadi nu tengah nu katempuhan teh wae eta. Kumaha itu lain supir dihareup katempuhan teh. Jadi lamun motor nabrak pagar batu nu katempuhan kudu ngagantian pagar batu teh di mana ya? Lamun numpakna tiluan kudu di tengah kudu ngagantian teh. Tapi monggo Imam Romli kudu dibagi tilu akad tiluanana. Terkadang aya nu henteu kadiman sebenarnya numpak budak tanpa izin walina mangka kadiman jalma nu numpakkeun. Numpakkeun. Walina teu ngijinin aya batu numpakkeun. Dar budak teh motor sorangan. Katempuhan teh jelema anu numpakkeun. Budakna teu katempuhan, walina teu katempuhan. Atawa contona ngadorong hayawan tanpa izin penungkang, maka kadiman teh jalma nu ngadorong. Ya kitu dia sapertikeun ngangon, tuluy gede angin. Atawa tuluy poek ti beurang, tuluy pisah sateta hayawan maka henteu kadiman jalma nu ngangon. Kan perbeda lamun keur ngangon doma ti beurang tuluy kasarean tuluy ngaruksak kana kepelakan batu katempuhan eta nya karena gagabah ku sare mah. Ya kitu dia lamun doma dikencarkeun nepi ka beak kepelakan batur. Nepi ka eta nya ngadaharan pare eta hiji duana ya Allah mata ti madorot teh nya nu kepelakan di urang nu hayam pare batur. Atuh eta lamun hiji pare di akhirat rek sakumaha dina mijan dituna ya Allah. Encana pika nyaduk dina teras batur mangka teras teu bisa didiukan aya cadukan. Nangolkeun ceuk nu boga teras teh aya kudu ngumah, kudu micil cadukna. Eta kudu dibayar sewa caduk eta. Dina teras kuduna tagih ka nu boga mana ieu sewa caduk itu dina teras tuh. Sewa caduk. Gagabah lamun aya hayawan teh ditalian teh dikerem. Lamun nepi ka eta teh ngomongkeun masalah iman katempuhan teh nepi eta ka akhirat eta. Cukup jang papasiaan anu kitu oge. Masalah caduk eta. Caduk hayat. Wa in kana lamun ono ieu
lam yadman maka ketepuhan sapa sahibuha wong anduane dapat. Jadi dalam ayah hayawan serangan ini tiberang lalu ngaruksakan pepelakan batur atau karena batu tiberang maka dekat iman pemiliknya. Namun pemiliknya geus ngutus ka eta doma supaya nyet kategalan. Ngan lamun ngutusna ka kota mah edan sukalna tawakal mur atawa kana sawah batun. Maka eta pemilik katempuhannya karena sulaya tina adat istiadat. Kecuali lamun adat muhkamatun nya. Lamun geus adat diantepkeun sok dilepaskeun hayam sok nyaduk dina buruan eta adat goreng eta teh. Dibangusin jeung dipasiareun eta teh. Mata kalus kaya pamuncitkeun ya. Setuju. Masalah kamari teh. Pamuncitkeun. Medikeun kana bogana. Lain di dahar lain Pak. Muncit dahar lain. Mandog eta mah sabdeun sabar saha edan. Aulailan ada lain dalam mengidomana maka ketempuhan jasi eman illa Allah yuprito angin janta orano PPK jasi eman pirob pihak dalam naliane dabah wa idlapuna wihuratin lan utawi ngaruksak saumpamane ucing kairan ing manuk auto aman tawa ing pangan ahada uhida akan den kinawuluhi opo itlapuha ngaruksakeun huruf do mana mangka ketepuan sapa malikuha pemilik huruf lairan ing dalam wengi wa naharana ing dalam siang ing pasara lamun PPK ya siman kerop ing dalam naliane man naliane huruf maksud kerop pihan. Jadi lamun aya ucing itu masalah teh ucing ngadahar manukna kurung atawa sok mau kadaharan anu aya dina tempat sang katampuan pemilikna ti barang dipeuting eta nya lamun gagabah teh ditalian teh dicancang teh dipenjara teh di kurungan eta ucing gagabah keneh katampuhan sapatikeun hayang teh dicancang geus kudu sok ngaruksak oge. Geus dikanyahokeun geus 2 atawa 3 kali kitu keneh mata antepkeun heula. Sakali mantepkeun, 2 kali mantepkeun, ka 3 kali mah pang mencitkeun. Ngalejan ieu. Watut paulan kudu den tolak apal huratu kucing adori batu kang mukul. Ala nawi paya ini ngatasi saupamane manuk auto amin atau pangan ditakulahu dalapon mangan yuhuro ing toer kasoilin kaya wong dolim biara diri ayat tetapti bisa pikir kalawan naraksa tatip kang muslimin. Di dalam raya ucing ngarantok manukna dina jero kurung anu mahal teh murai harga anu aya duitan dari manuk batur kana harga 50.000 duitan keneh lah. Maka eta kudu dicaram sapertikeun dina bab sial teh doli eta ucing atawa kadaharan kudu ngaraksa tartib kudu ahok pola bil ahok hiji kudu digebah heula hush tengah waro keneh wabu tengah waro di babu kuleungeun cokot sapu tengah waro ku sapu bedong kodaran kan itu ada tungguan kamu tengah waro keneh ngan di dia walatuk talu lan den bunuh sapa dori batun kucing kang mukul sakinan hale kang cicing. Jadi ulah ujung-ujung dipaehan diincarnya ke cicing dari kodarannya. Ya teh maksudna mah keur ngalaksanakeun pangdoliman. Jadi ulah ujung cicing beladang ka ieu ucing sok ngalain teh. Sikat cenah. Ulah eta ucing keur cicing eta. Dosa eta we. Bakal keur nyantai keur standby keur nongkrong. Darwe disepak.
Jadi dimenangkeun sote nolak panggoliman keur waktu migawe kana panggoliman ucing. Silakan Rasulullah jadi jamin kali ulama. Jadi cek sawareh ulama lomahan lo panungan dikakeun lamun kucing geus ngamadarakeun sok loba maok sok loba dolim mangka kudu dipaehan kudu dibunuh sakarna sapertikeun imah hewan pasek ngamadarakeun ana sanajan keur jedog oge kadek kucing kitu mah ieu masalah ucing makanya diimkan taharuji karena mungkin ngaraksaan sabiha sakit halanya buruk ngan ari kira-kira mungkin kini diraksa ama ulah udah dipaehan asupkeun heula we